Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkingce. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa hadir deui mohon. Satu acana ieu dipedar cariyos simkuring nganuhunkeun nya anu tos subscribe, like, sareng komena. Mugia channel Dongeng Nusantara tiasa majeng kapayunanya mohon. Urang nyarioskeun deui jejer cariyos randa anyar. Ayeuna ayeuna teh bagian katilu. Kumaha atuh ieu lajengna cariyos? Mangga urang kawitan. Budak anteng sarua jeung kuring anteng ngumbar lamunan awewe nu duaan hareupeun tea araranteng deui sarua ting kecowis ngarobrol da moal salah tangtu keur ngobrolkeun kuring nu tas diserahkeun ku salaki. Tangtu keur ngobrolkeun kuring sabab kaciri anu saurang malah mencerong bae kana beungeut kuring. Kagebah ku ngagentakna kareta api maju buru-buru budak ku kuring dilahun bisi angin teter jalan mimitina. Si bungsu teh anteng deui sanggeus dibere cocoan. Malah ngan sajongjonan can sahalte-halte acan kareta api oge budak geus sare tribanaker bangun nu mere kalonggaran ka indungna nu keur naon deui atuh lamun lain euker ngalamun pisan. Sontena biasana ari nyaba resep nangkep budak pahareup-hareup jeung salaki bari nerangkeun sagala anu ditanyakeun ku budak. Naha tatangkalan siga lalumpatan ayeuna, naha make kedah ngagaleuh deui karcis, naha karcis kedah digunting jeung saterusna gentenan ngajawab kuring jeung salaki ari ayeuna atuh kunaon. Sora dak digdugna kareta api kalah ka mere wirahma kana ngaracakna hate tatangkalan nu siga lulumpatan di luar bet kalah nambahan kelar ieu hate. Sakedeung basa jol konektur rek ngaguntingan karcis asa rek imut kuring teh inget ka budak anu nomor 2 mun ditanya hayang jadi naon jawabna hayang jadi konektur kareta. Tapi terusna manehna tungkul kuring basamikeun karcis nu ayeuna konektur asa neuteup kana beungeut siga rek nu nanya. Punten juragan, nah kamana ari Caroge sareng Putra? Rek dijewang nampanan deui karcis deui oge tapi deui hadena kaburu inget. Punten atuh punten cek kuring duka kateugenaheun duka henteu ku konekturna
Da bangun temirosea jongjon bae ngajalankeun gawena mohon cenanya gitu. Aduh ieu mah duh inget wae mohon duh kana si bungsu cenanya mohon reg kareta eureun dina hiji stasiun gebeg nu nenjo jam anu ngadaplok geus tabuh satengah 11 gening waktuna si Cikal balik ti sakola. Biasa nama wayah kieu geus diuk ditepas ngadagoan nurek datang ti sakola sok kayungyun nenjo jebulna si Cikal digle tas bukuna disuhun sapatuna digantungkeun dina tak-takna mun nenjo indungna aya ditepas geus nyerengeh ti kajauhan oge. Barang nenjo daharna barang jol datang jeung naon deui hih bangun ponyo wae daharna teh da keur meujeuhna rowog atuh puguh umur sakitu mah. Sok rajeun rada beurang eta oge datangna tara melang ieu ngan beunang dipastikeun datangna tangtu kalotor wae tas main bal heula cenah ari kitu teh ari jol teh sok we beureum beungeutna kesangna ngorolok bangun capek lekik-lekik nginum tampolana salumur disakalikeun bener we sok digelendeng ku kuring tapi bari kayungyun. Rada lila eureuna kareta api teh ngadagoan nu ti wetan rek perwis jadi samamena kuring teh nenjo kaluar. Aya budak sagede pisan si Cikal keur nangtung deket lawang hadena kaburu inget kuring geus ceket. Budak rek digerowan tapi tetenjoan kuring teh si Ujang anu datang ti sakola rek gero pisan nyalukan hadena kagebah kanu hareupeun tea bersin menitarik pisan asa diingetan yen lain si Ujang eta mah. Yen lain ditepas harita teh yen eukeur dina kareta api apan keukeur diuk kuring teh mohon cenanya. Ingat terus ras ka budak duh ditinggalkeun mohon hapunten cenanya mohon gitu. Hapunten nanya. Ayeuna mah aya nu diuk gigireun oge lalaki ngora haruhah harehoh keneh bangun capek moal bawa tas lumpat jauh sieuneun meureun tinggalkeun kareta ku cerecet bodas ku juruna disuat ku benang bulao manehna nyusutan kesang dina pundukna. Ieu oge nu kakara gek bangun anu nyahun yen kuring balik mawa surat talak da atuh beda reretna rada nelek-nelek ieu mah malah lain manehna wungkul ayeuna mah anu jadi jalma saredaksi sasara rarasaan teh nareuteup kana beungeut kana ceuli oge asa raong anu naranya nya ka mana ari Caroge jeung Putra teh Nyai aki-aki nu diuk di juru anu nundutan deket panto polisi
nangtung dina hordes geus puguh anu dariuk dihareupeun mah malah budak leutik oge dipangku ku indungna ngan ngear ceurik di tadi rarasaan teh marencong bae kana beungeut pagalo antara ngahina jeung mikarunya. Duh, mananya cenanya muhun. Aduh, iya mah muhunnya ada wae duh. Kareta api nu ti wetan geus datang teu ngagentak ayeuna malah kareta api maju deui ngageleser ayeuna lalaunan bangun nu ati-ati naker masinisna ayeuna mah leuh bangunna ayeuna mah geus jol datang si Ujang teh ka imah nyahoon kitu yen indungna geus eueuh haduh kacipta barang jol teh si Ujang pasti we luak liuk neangan barang eueuh ditepas kacipta meureun lumpat ka pangkeng nya bisi indungna keur mepende kacipta deui barang dipangkeng teh suwung lung tas bukuna dialungkeun merebet ka tengah imah los deui ka pangkeng hareup tangtung we manehna teh luak liuk kana wadah anduk kana kapstok tangtu heraneun ayeuna mah sabab eueuh pakean indungna kacipta kancar kincirna neangan budak teh geus mimiti deui rempih ayeuna mah rek ceurik kituna mah atuh da meh can ngarasa manehna datang ti sakola jeung indungna teu kasampak sakalian kuring eueuh ditepas gesok rada baeud si Ujang mah baeud bae nu matak aduh salawasna kudu dibiasakeun mun manehna datang teh ku kuring dipapagkeun we kana golodog sakapeung mah ieu sok dilebah pantau pager malah ieu mah ceuk kuring nikmat nenjo ku galidegna si Ujang teh haduh punten Ujang hampura emaknya konektur geus jol deui rek ngagunting karcis panumpang nu kakarea naek lila nangtungna deket kuring sabab lalaki nu diuk gigireun tea ngadegla manehna anduk menta dihampura sabab tadi teu kaburu meuli karcis muhun zaman kapungkur mah kitu cenanya kedah dipotongan ayeuna mah gampil ayeuna mah online muhun ayeuna mah muhun pesen kareta api teh kedah online aduh sesah ayeuna mah muhun nya benten sareng kapungkur gitu tah muhun sabot gitu haji nu tadi keur nundutan dipantau tea ngorejat bangun reuwas malah tuluy walahwah weuleuh wae nepi ka jalma sadarek si nenjo ka manehna ari horeng manehna rek ka stasiun cenah nu bieu kakara kaliwat tapi kasarean jeung anehna hayoh deui make ngambek kanu gigireunana pajarkeun tea neung teuinganan teu ngageuingkeun ceuk anu gigireunana tuda teterang atuh yen rek ka stasiun eta tungtungna Mang Haji gara-gara we teu ateul
jalma sadareksi saleuseurian kabeh. Konektor gede tinimbangan kitu teh henteu kudu dikudukeun deui manehna meuli karcis. Untung Mang Haji ayeuna mah cenah teu boga duit. Eta oge cenah rek eureun di halte nu pangdeuketna ditanya kieu rek balik we ka ditu. Mapah mangka bawaan tolombong deui sadua-dua milu seuri kuring oge da lucu manehna walah wah weuleuweuna istighbar manehna teu eureun-eureun bari ngaramesan beungeut namun cenanya kitu karunya. Aduh aya mah sare wae atuh Aki ka hade ulah sare wae kareta mah Ki tinggalkeun mohon. Teu sirikna ngajleng manehna turun basa kareta api eureun di halte teh di barantuan eta oge dipang nurunkeun bawaanana dicarek cenah ulah rusuh teu nurut pajarkeun teh sieun deui kabawa kareta leuwih. Saenggeus kareta maju sarta jalma-jalma geus teu rame teuing ngadongengkeun Mang Haji. Inget deui kuring kanu di imah moal kitu cenah bicioh ge pohoeun nyayagikeun si Ujang dahar moal kitu eueuh sangu-sangu acan. Tapi moal ketang ari eueuh sangu mah atuh da basa tadi rek indit aya dina boboko tapi moal kitu pohoeun bicioh rek ngagoreng lauk asin. Da kabeukina si Ujang lauk asin kudu bae aya. Boa kakaratak kana lomari eueuh nanaon boa tuluy ceurik boa bicioh oge jeung si panengah careurik keneh boa tuluy nangkuban nu tas cape tas sakola jeung cerikan indungna nu ayeuna aya dina kareta api sarta dina kantongna aya surat talak ti bapana boa tuluy teu daekeun dahar. Aduh boa mang 10 tahun kitu ranyom dina hate nepi ka teu kuat kuring nadahana cimata teu kaampe buru-buru kuring nutupan beungeut ku karembong bari nenjo kaluar sieun kajeungeun ku batur hadena budak keur tribra keneh sare. Tetenjoan di luar geus warawuh yen ciri geus deukeut ka lembur sawah nu lega nu keur meujeuhna dipibuateun keur barudak remen ulin kadinya gawir taneuh beureum paragi barudak sosorodotan ditilaman ku Upih oge geus kaliwat imah Ki Madahari anu disusukan geus katembong di buruanana aya budak opatan nu duaan malah teu dibaraju baju acan ugupai kana kareta api teu karasa leungeun kuring
males gugupai. Jadi inget kuring, inget keur budak, sok ulin ka imah Ki Madhari. Kuring oge megat kareta api sok bungah pisan. Mun gugupai aya nu malesan tina kareta api. Nya aya kitunya Ki Madhari sareng bojona kitu nyarahoun kitu yen kuring ayeuna teh rek balik mawa surat talak. Aduh, era temen mun nyarahoun teh geuning. Kareta teh geus beda. Sorana robah, geus gandeng pisan, geus asup kana wesel rel. Kuring nolol halte lembur geus tetela reg kana kareta. Reg kareta eureun kuring nangtung kuli pelat ngajleng dareksi. Kabeneran nu asup kana dareksi kuring mah kuli pelat. Si Sadin budak tatangga buru-buru ku kuring dititah nyokotan barang. Meni asa ngajeleger kadengena sora si Sadin barang pok nanya. Di mana ari murang kalih teh sapaleh deui ieu teh? Ku kuring tadi jawab sanggeus nuduhkeun babawaan. Kuring ngais budak anu kakara nyaring turun ti heula. Teu kudu hanteu barang ju turun rarasaan kabeh jelema anu aya boh nu wawuh boh nu henteu. Asa marolong we ka kuring bangun anu araneheun. Kuring datang ka dua budak tur loba deui babawaan da keur urang kampung atuh babari katangena awewe nu datang nyorangan bari babawaan tangtu randa anyar nurek balik ka kolotna cenah kitu randa anyar cenah mun. Bade balik ka kolot karunya mun. Kuring teu wani luak liuk leumpang teh tungkul bari niungan sirah budak ku karembong portil nu mupulan karcis oge henteu diliuk. Najan wawuh pisan saenyana mah api-api bae kuring teh sieun nampanan deui karcis bari nanyakeun budak jeung bapana. Teu direret si Sadin oge geus percaya moal aya nu tinggaleun kuring ngecis leumpang ninggalkeun halte hayang buru-buru ninggalkeun tempat rame sieun loba anu nanya. Teu sirikna ngajleng we kuring turun dina saldo sado barang teu diliuk deui da diantep we kumaha kusir bae. Teu sirikna didupak panto ka jero imah oge gok jeung si emak nu norojol ti dapur ngadangu nu ngagebrug kana panto sok ku kuring si bungsu digolerkeun dina bangku rek ditahan kalah ka kumaha oge rek nahan naon atuh sagala kasedih ari gok jeung sepuh atuh kitu cek angkeuhan rek tartib babaku nama moal ngarentageun manahna rek api-api nanya naon bae nu matak antare pisan tuluy saenggeus ngagolerkeun budak. Geuning manehna saur emak pondok tapi
Da indung atuh indung mah seukeut atuh pirasatna kalimahna nu pondok anu kaluar tina socana nu mariksa jauh leuwih nyosok jero batan anu dilisankeun. Pedra deui srekna kana hate kuring nu mata kuring asa hambar rek ngajawab sumuhun ma damang ma teh lalaunan emak ku kuring disampeurkeun angkeuhan mah rek munjungan oge antare kawas biasa tos tepi cenanya ka mamahna mohon aduh ya mahnya mohon tos nepi cenah ka mamahna doh aduh karunyanya. Tapi soca emak anu karasa parat niir mamaras rasa tewasa ngabendung mudalna eusi hate kuring memeh leungeun antel kana panangan rasaan teh aya nu ngajongklokeun kuring ngarontok ka indung nu ngalantarankeun kuring lahir ka pawenangan bral bedah bendungan rasa nu ceuk angkeuhan rek dikemu heula teh. Macalik dina bangku kigireun si bungsu kuring nyuuh kana pangkoanana nyegruk ceurik lain nyegruk malah ieu mah ngagoak atuh meureun pik kecapeunana buktina asa aya nu nyampeurkeun ka jero imah najan teu kareret jeung teu kadenge tapi karasa ku si bungsu aya nu nyokot dibawa ka tukang kadenge tapi teu karasa si bungsu aya nu nyokot ka tukangeun. Kungsi kadenge sora anu berang-berangkeun budak moal salah uak kiah anu bieu narojol teh karasa panangan emak duanana ngusap sirah kuring masakeun maneh cengkat siga nu ditarik ku sinar socana panangan emak nyasar clog kana gadok kuring dicengkatkeun gok jeung soca emak. Samar-samar katingal cisoca emak ngaburengkeun bobodas socana geus kitu celat aya nu nyakclak kana beungeut kuring si cisoca indung deudeuh emak. Ingat keneh meusan basa sakali emak ngagalentoran kuring tapi geus kitu les kuring teu inget deui. Duka sabaraha jongjonan teu inget di bumi alam teh inget deui saenggeus aya panangan karamat dina tarang kuring. Panaangan mama kuring beuntak breh socana neuteup ka kuring rarasaan tembus kana jajantung. Aya naon ieu teh Nyai? Hudang atuh Nyai teh hudang. Kadenge teh hudang. Kadenge teh hudang. Kadenge. Aduh, mohon dicekapeun heula nya dongengnan ka dieu mohon.
Insyaallah enjing atanapi pagesto tiasa ditepang dangukeun deui dina seri anu salajengna nya muhun. Mangkinceng haturkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ca